Bang Jack, minjem motor sekarang. Erek meuli pulsa ka warung. Tong nila teuing, pamajikan nu ngora keur gede beuteung bisi kaburu ka juru mah tong nila Bang Day. Yuk sakedeung mah. Oh moal, nawi laek naon atuh geus maka dieukeun deui. Bensinan, mun nginjem teh bensinan. Gampang. Rik, keur naon ente di dia? Eta motor bajek ku ini tadi tawar. Sabaraha meulina? Naik dijual gitu nu bajek. Yo, tak urang mah dititah tuker tambah, neangan tuker tambah, cenah kana motor deui. Aya dijual mah moal, tuker tambah. Ari bajekna ka mana? Geus kieu we, tadi teh ieu teh motor ditawar. Bisa urang geus aya motor, geus bejakeun, tuker toro gua jeung uing. Nya, sok bejakeun nya koyahna. Aing mah hujan kalak kage. Pan aing ge budak tadi ge ngomong kitu sia teh. Nah kakak sia teh ngahina ka aing Hasem. Aing mah loba duit bayar, tembok ku maneh. Yo, tah. Pek. Sabaraha puluh juta teuing atuh. Nah. Hitung pek tah. Sok atuh erek kita tambah mah ku aing ieu. Ieu kabahkeun, maneh nu ieu. Tah, kuncina. Mana kunci nu ituna? Nah kakak memele kunci motor. Tuh, kurangnya aya tuh, kunci motor mah gantung. Mau dirasa atuh nih. Bang. Ya tadi saya teh ngomong gitu. Ku bertorog. Nya geus sok bawa kali itu. Geus ieu kurang dibawa kuncina nya. Tah, eta duitna. Bah jek deui atuh nya. Padahal teh tadi we erek tuker torog mah ka eta si Joyo. Saeutik gedena meureun budget teh. Kudu mere duitnya euy. Si Doyok lieur tah si atuh pedut. Yo, wayahna urang teh liwat teh ngadaguan motor, ku si Rikrik ninjem yang pamajikanna, tah ieu motor si Rikrik. Oh, panai teh dibere karunya. Terus motor orang ku si Rik. Heeh. Pan urang teh didaguan si Rikrik lah, bajek bisi ngadadago. Engke we, ka warung ka ditu da aya si Rikrik datang urang sakedeung deui ge. Jadi aya motor ieu kumaha? Oh, ieu nu si Rikrik. Tukeran pake. Nya wayahna urang teu pote ngising balik heula. Heeh. Cokap si Rik mah. Heeh. Aduh, aing mah motorna aya huntuan deui teu bisa. Motor make huntungan. Biasana ge motor metik. Aduh, aing si Rik. Udah, ieu tuker motor deui nyaho aing mah motor make huntungan teu bisa sia teh. Ya. Pakate ku aing. Si eta ada naonan bae eta naonan. Yeuh, motor teh mah hak milik di dieu. Dibawa ka mana? Pakai pedut. Hak milik naon sia teh? Budak. Nah, kalau kamu ka uing ieu eta mah geus hak milik uing. Tadi geus pukur tambah tuh jeung itu. Hak milik head sia. Motor aing ieu mah. Budak. Dah sadaya ge pedut. Tuh nama urang nu galak. Nah, nginjem galak ka urang.